Faslun nari ieu eta hiji fasal. Wa min ma'asil uzuni sareng eta tetep tina sawarehna pirang-pirang maksiat ceuli al istima'u ari ngupingkeun ila kalami qaumin kana caritaan hiji kaum akhfau anu nyarumputkeun itu kaum hu kana itu kalam anhu ti itu si jalma. Wa sareng ngupingkeun ilal mizmari kana tarompet wa tonburi sareng alat musik tonbur sejenis gendang wasa iril aswati sareng sakakarina pirang-pirang sora al muharramati anu diharamkeun wakal istimai sareng seperti ngadangukeun ilal gibati kana gibah wan namimati sareng kana namimah wasa iril akwali sareng sakakarina pirang-pirang ucapan al muharramati anu diharamkeun bi khilafi ma iza dakhala bari ku perbedayan di mana-mana asup alaihi kaitu si jalma naon asimau pangdenge kohron kalawan kapaksa wa kariha bari mikangewa itu si jalma hu kana itu sima walazima sareng misti hu kaitu si jalma naon al inkaru ngingkaran in kodaro lamun mah kawasa itu si jalma.